sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh. Nah iya baka pakai nelean anu diharamkan ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna dimakan bakal dibales sebab mata nu ku anjeun digunakeun pakai neuleuh haram-haraman. Celi sayujzauna bakal dibales eta celi pakai ngadayekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah. Sungut sayujzauna bakal dibales sebab ngomong-ngomong diharamkan ku Gusti Allah. Leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah. Nah ieu sayujzauna bilakan we apa tarik sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat teu nyaho buah isukan dicabut nyawa buah minggu hareup dicabut nyawa buah bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun urang. Tapi lamun can katobatan ieu rempan ning rempan mantak lah cek kula bae geus aki-aki mah nu geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah ai dipake mah kongkoyangkeun bae cek kula mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah mal kepal deui